jeung manehna eta pas aya pagawe anyar di salah satu perusahaan aing anu keur aing gawe ayeuna. Nah, ternyata aya awewe anu membikin hate aing teh, oh iya teh siga dedegan nama kalau dalam bahasa Indonesia mah si body dan si karakternya itu mirip dengan almarhum mantan gua. Nah, setelah gua telusuri, gua deket dan gua anjing tong ngomong gua lah aing asa karagok aing nanya. Nah, pas aing deket PDKT jeung manehna ngarespon biasa tektok lah pas pertama mah. Tapi aya hiji kendala guys, hiji aing deket jeung manehna aya anu ngomporan guys, aya anu menjelekan nama aing guys, aya hiji awewe. Nah terus eta pokona mah menjelek-jelekan ngaran aing ya pokona mah ente hiji awewe deui, ente hiji awewe, aya laki duaan tiluan lah opatan beuneuran pokona mah aya lah anu menjelekan nama aing nepikeun ka si awewe teh mah ada ngarangpod ka aing teh. Nah setelah itu aing mencoba menjelaskan awal mula aing pengalaman bobogohan aing ka manehna gitu. Diceritakeun ku aing teh, diceritakeun kabeh. Geus diceritakeun, emang si respon manehna mah positif gitu. Walaupun ada nyeleneh oge gitu. Manehna ka urang, tapi urang teu jadi masalah lah gitu. Ngape heureuy lah gitu nya. Tapi kan respon manehna alus positif gitu nya. Seakan-akan tidak terpengaruh oleh lingkungan gitu lah. Selang beberapa hari, beberapa hari, beberapa minggu kan, beberapa hari aing asa aya perasaan anu mengganjal dina hati aing teh. Pernah urang nembak manehna, tapi jawaban manehna teh libatkeun kieu. Jadi urang nembak. Nah, urang nembak, manehna ngomong kieu, ya udah sok jalanin aja. Tah, seolah-olah mere harapan ka aing. Bereuna kitu. Tah, geus kitu, nya ku aing jalanan. Aing sayang-sayangan dina WA anjing. Nepikeun ka ujung palikan aing teh tah ningali dina WA teh sayang-sayangan teh. Wah anjing atohna demi Allah asa kilung aing teh asa di baldogeun ka luhur anjing pokona mah. Wah edan. Tah geus kitu aing aya hate anu teu ngeunah ieu cek aing teh. Nepikeun ka mikir kieu aing. Pas pertama ieu anu bikin aing teu ngeunah pas dina telepon peuting jam 7 sampai jam 8. Aing teleponan jeung manehna. Pas geus asup jam 9 ting jam 8 manehna teh cenah ngomong ka aing teh cenah deuk sare ka aing teh, ngomongna deuk sare. Tapi teuing ya pertama dah emang firasat gitu nya. Pas pertama gitu mah aing masih kene pikiran teh masih kene teu percaya gitu tah pokona mah. Dia mah baik orangnya pokona mah kitu tah pikiran aing mah. Tapi pas manehna jam 9 gitu rek ngomong kieu manehna teh ka urang pas teleponan teh. Abi tos tunduh bobo ti payunnya. Tah gitu aing rada curiga teh. Ya geus lah bae nya sok atuh bobo indah cek aing teh, ya mimpi indah lah pokona mah kitu. Aing pokona mah ngabacot. Tah geus kitu ku aing ditempo deui ku aing teh. Da aing mah lamun sakeun geus bogo nya geus bogo pisan, aing mah sok tuluy ningali WA manehna. Pas ditempo teh anjing naon cek aing teh. Kan kuduna off. Kuduna off nya cek sidikna kuduna aya gambar jam. Dina eta terlihat jam sekian. Ieu mah kan on. Aing teu berpikir negatif heula meureun HP-na emang dalam posisi dibuka bari dicas meureun aing teu nyaho. Tah didinya aing masih kene encan kapanggih kitu nya si horeng manehna kabur ka manehna gitu cenah kapanggih ku aing ningali pokona mah. Masih kene sayang love you goblok gitulah pokona mah nya ka sia teh baheula lamun sia aja nya ge bentar teu masalah lah. Aing teu nyebutkeun ngaran. Lamun kesini hampura pokona mah pengalaman aing. Wow. Tah terus didinya aing ngerasa aya anu beda aja pas pertama masuk ke kantor teh. Aing teh bunga anjing di jalan teh geus dibaratkeun aing koprol di jalan pokona mah nepikeun ka pokona mah edan pisan. Sok aing teh ka kantor. Aing teh biasa gitu say hi tuh. Halo, bari ngecepan ting ting anjing cek aing goblok ge si eta cek aing teh. Aing teh bari nyidik-nyidik, anjing eta HP saha cek aing teh.
I give you my heart.